Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Ridho Haikal Hermadi, kelas 12 TI tilu. Di dieu abdi hoyong maca teks artikel ngaunaan mie kocok atawa mie goyang. Mie kocok nyaeta salah sahiji masakan khas Indonesia anu cocok pikeun didahar dina sagala rupa kayaan. Mie kocok mangrupa kuliner turun-temurun lantaran bisa dinikmati kusaha wae. Boh barudak, boh nu geus kolot sanaoas anu ngajualna aya di sababaraha daerah. Tetelan mie kocok asalna ti Bandung, Jawa Barat. Henteu dipikayona kumaha mie kocok ieu diciptakeun, tapi anu pasti mie asalna ti Cina kurang leuwih 4000 tahun ka tukang nu maot Sruitani Enggani dina dapur naga di Indonesia. Hal ieu dibuktikeun ku pamanggihna sakalompok arkeolog di wewengkon Lajia di Cina kaleuyer dina wangun kendi anu eusna mie rupa konek anu panjangna kurang leuwih 500 cm. Analisis salejeukna nunjukkeun yen mie didamelna tina sasareal jungkut sanes tepung gandum sapertos biasana ayeuna. Ti Cina mie sumebar ka sakuliah dunya. Ka asup Indonesia mie dibawa ka Nusantara nu padagang Tionghoa anu datang rek neungan bumbu, tapi tuluy mapan utamana di basisir kaleuyer Jawa. Tulis Suryatini. Mie tuluy diolah jadi rupa-rupa kadaharan anu dipikirasep ku ampir kabeh golongan. Salah sahijina nyaeta mie kocok. Nurutkeun Badri Hidayat DKK dina 100 jajanan legendaris jeung tempat dahareun di Bandung. Ngaran mie kocok teh asalna tina cara nyieunna nyaeta ku cara dicelupkeun jeung dikocok-kocokkeun ka cai panas nepi ka rada layu. Di Jawa Tengah khususna Wonosobo kapanggih mie piok anu teknik pembuatanna persis sarua. Sanaos kitu henteu sadayana warung anu nyayogikeun mie kocok ngagunakeun cara ngolah ieu. Mie kocok ngagunakeun mie endog salaku bahan baku. Mie jenis ieu gampang kapanggih di pasar tradisional jeung supermarket. Sanajan kitu pangusaha warung mie goyang leuwih milih nyieun mie sorang tinimbang meuli nu geus siap. Salian ti leuwih murah, ieu teh tangtu pikeun ngajaga rasa khas anu dimiliki ku pangusaha nu muka warung mie kocok. Salayan ti mie endog salaku bahan utama, ieu kuliner ngagunakeun bahan sejen kayaningan sawi jeung tauge, daging, bakso, bawang heujeul sarta bawang goreng. Nyiptakeun mie kocok henteu pajeulit sapertos anu disangka mimiti masak cai dugi kang ngagolak lajeng nambahkeun mie endog baberangan, enjok mustard, geureun jeung tauge. Sanggeus eta lumangsungna inserting potongan daging jeung meatballs. Satos mie sareng sayuran katingali layu teras, tambahkeun bumbu rempah-rempah anu dianggo pikeun nyieun kaldu nyaeta kemiri, bawang bodas, lada sereng, unyah salian ti bawang utama pikeun mie endog. Bumbu ieu oge nangtukeun rasa mie kocok Bandung. Sekian dari abdi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.